Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Minggu kamari di akhir pangajaran urang tatarucingan. Patarosan tatarucinganana hujan naon anu kotor. Naon jawabanana? Hujan hejeun. Terus jawabanana keprok heula. Satu acan diajar hayu urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Rengse. Luyu jeung kasapukan urang yen sanggeus urang ngadoa, urang kudu ngawih KPD, kawih pangjajak diajar. Hayu ngadeg nangtung urang ngawih KPD heula. 1, 2, 3. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, plos ka kolong bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan. Basa Sunda basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha, nyaku urang nu boga rasa rumasa. Minggu kamari aya pancen hidep kudu nyieun teks paguneman anu basajan, teks paguneman anu sederhana, anu temana ngeunaan menta izin. Tos beres tugasna disimpen di nama plastik pan leres pisan. Minggu kamari oge tos dipedar yen dina nyieun naskah paguneman obrolanana basa anu dipakena kudu diluyukeun jeung tokoh-tokohna. Lamun teh mah urang ngobrolna dina eta teks paguneman jeung anu saumuran jeung jalma anu geus wanoh pisan deukeut pisan jeung urang, bisa urang ngagunakeun ragam basa loma. Tapi nalika urang ngobrol jeung anu saluhureun jeung urang, boh pangkatna atawa dina umurna, lemesna umur teh yuswa, tangtu ragam basa anu dipake nage ragam basa hormat. Nalika urang prung prak paguneman atawa gunem catur atawa istilah lainna ngobrol, aya sababaraha hal anu perlu diperhatikeun ku urang. Hal-hal anu kudu diperhatikeun waktu paguneman diantarana: 1. Ngaregepkeun nu nyarita kudu daria. 2. Henteu motong omongan batur iwal perlu pisan. 3. Nyarita kudu bentes, jelas, jeung wajar. 4. Nyarita kudu luyu jeung jejer atawa tema. 5. Rengkuh jeung lentong kudu merenah. Salian ti hal-hal anu kudu diperhatikeun tadi, hidup oge kudu ngarti, kudu paham, malah kudu bisa ngalarapkeun anu disebut tata krama basa. Baheula mah disebutna undak usuk basa. Tata krama basa teh ngawengku ragam basa loma jeung ragam basa hormat atawa lemes. Sok tengetan ku hidep ieu aya pangjentre ngeunaan tata krama basa Sunda.
aya 5 kalimah dina wangun ragam basa loma. Pek ku hideuk tulis deui ieu kalimah sarta robah jadi ragam basa hormat. Mohon tulis dina kertas salambar tiasa folio bergaris HVS atau kertas anu dicandak ku hideuk tina buku catatan. Tong hilap lamun tos beres simpen di nama plastiknya. Tah ayeuna urang di akhir pangajaran seperti biasa tatarucingan. Sok teguh ku hideuk. Naon bedana jombi jeung jomblo? Minggu payunnya jawabanana pamiarsa sakitu anu kapihatur, hapunten upami aya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.